margi wujud urang salaku manusia teh hilir ibarat hiji imah kosong nu asup teh reungit dicunguk beurit ke kebul di imah kosong nya panggilkan kasakseni ku sadayana tak ayeuna saorana atuh aya nu ngeusian mah datang ke kebul dipel disapu-sapukeun nya aya runtah disapukeun aya ke kebul dipel aya reungit diobat nyamukan aya cucunguk disebrot ku raid atawa ku bagong ku baygon anu mawi dina resan dieu urang teh sadayana dina hate teh mangga gara bersihan we hate anjeun sadayana margi naon pangeran menteuna ka manusia teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana kabersihan hati nu mawi mangga gara bebersih wujudna gara bersihan ku jalan mani hate oge gara bersihan ku jalan tolabul ilmi nu mawi aya pangaosan breng contohan ku urang sadayana aya anu ngaos itu ieu barengan ku urang tablegan masjid jumaahan urang mah ulah nepi ka aya aturan kieu ku bedana naon bedana golongan sabab dina Islam teh aya teh geus loba golongan teh aya golongan itu aya golongan ieu tak urang mah nyieun kahadian ka batur ulah kahalangan ku golongan dek abus ka masjid ulah kahalangan ku golongan dumes itu mah golongan anak masjidna haroream asup ka masjid eta mah ulah margi golongan itu dulur urang golongan ieu baraya urang anu penting urang mah cing akur cing akur urang mah sadaya margi agama turuna ka alam dunya lain keur alat pasea margi turuna agama ka alam dunya sanes kangge alat debat agama turuna ka alam dunya teh kangge ngamankeun nu pasea agama turuna ka alam dunya teh nyaeta kangge ngamankeun nu darebat urang mah aya ti golongan itu keur pangaosan isuk tadi oge ceuk pangeran ulah nempo rupa jeung pangkat ulah nempo golongan jelema tapi tempo didikan jeung atikanana sabab eta ayat-ayat kami anu dibikeun anu dicaritakeun teh rata-rata gini nya anu pangaosan dataran nita salah sararea oge nita bener nu mawi dia gugu urang mah sadayana oge baraya urang komo ayeuna urang merdeka anu geus sakitu taun era masih keneh dordar para saya nu mawi geus sadia kade hati-hati ngitol ke masjid urang kadon sare imam balik nabuh ini ke masjid dengan heueuh datang ke masjid kerek aya caharita baraya kuring anu ti Medan sim kuring boga baraya ti Medan datang ka imah kuring bari manehna teh geus abus agama Islam ingit ka masjid meureun cenah teh patukur dek balik ke masjid deh teu bisa bahasa Sunda orang Medan teh geuninnya lagamna teh kitu jadi sina saya ini kemana itu tak kitu lagamna teh sina saya ini kemana coba ceritakan sina saya ini kemana aya anu nyaritakeun urang Sunda Pahili panginten Pak Pahili itu orang mana itu Pahili di mana kana ngaran jelema urangnya Pahili teh sanes Pak Pagentos nah jadi Pahili dan Pagentos itu orang-orang jahat duananya demi Allah gitu dah aduh ampun deng mau kade di dia selayana sing emut yen urang salaku manusia anu hirupna di alam dunia perlu nyatana ibadah ka pangeran ngalaksanakeun anu paha parentah ngajauhan cegahanana ban benten cintana ka Allah sareng cintana ka kabogoh pan benten ai cintana ka Allah mah urang teh kedah nebihan laranganana ai cinta ka kabogoh mah urang teh kedah nyaketan laranganana aduh ampun ieu mah humorna we nya ulah ngeluwut wae urang teh bingung mikiran hal-hal anu teu dipikarep urang-urang nya mah tak kitu mawi kade ayeuna atuh pamungkasna urang geus mineng ku urang ka Bandungan saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan ganti tahun yen eta teh hiji panggeuing sangkan urang buru-buru
si horeng si mana horeng amuing rajana amuing gening di idunya teh celana hiji mangsa aja teh tereh tumiba mangsana di ala nyawa atuh ya gitu urang mah geuning di alam dunia ieu teh beuki lila umur teh urang sararea beuki ngorotan liang kubur urang geus ngadeuketan kulit ngolotan geura mangfaatkeun eta awak ngora saacana datang kolot geura mangfaatkeun eta kulit lemes saacana datang peot geura mangfaatkeun eta cager saacana datang gering geura mangfaatkeun eta hirup saacana ajal tumiba tingali itu parentuna tutunggul geura tingali itu parag-pagna pajaratan urang sararea ge bakal ki mau cing hati-hati sadayana cing hati-hati cenah geuning baheula dina eta nih keur sakola ning akang kungsi baheula sakola SD nya aya lagu eta teh geuning Asmarandana gitu ceuk guru ayeuna mah jarang nih dilagukeun di sakola-sakola teh nya eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wayangan bae ana sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kadukung badan anu katempukan baheula teh rek mah ulah lalawara nu mawi geus sandieu salaresna urang riungan di dieu teh muga-muga wae aya hikmahna muga-muga aya turutanana muga-muga sadayana anu ngariung di dieu nyaeta cing kengeng maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Atuh sakali deui ci pribados agung saus cukup lumur gemar hapuntenna anu kateda tiluhur sausap ramut ti hanapna sausap dampa tina naon pihak kalepatan muga ulah kira ngamaklumna tadi oge pan akang mah hirup teu bodo-bodo acan nyaeta anu ieu sasat tebih tina marganing utami anggang tina marganing utama jauh tina rasa alus ukituna lepatna eta mah tina kakaliruan kalepatan pribados salaku manusia atuh leresna bae tina agama ukituna atuh anu merestu heula kasangakeun ka putrana Panyai muga-muga imurang kalih teh sarengsena disepitan cing ngadamang sarengsena damang ningkat kana dewasa nampi didikan ti maha guruna cing guna negara bangsa katut hirupna beragama. Atuh ramana cing soleh da tadi oge pan cita-cita na ramana teh ieu murang kalih teh cing jadi jelema anu anu soleh moal tiasa soleh upami ramana henteu soleh aya ieu nyaeta katerangan anu unggalna 100 tahun budak can lahir ka dunya kudu geus dididik. Jadi hartosna teh ieu teh nganu harti urang teh kedah ngadidik diri ti kiwari kedah ngawarah awak ti ayeuna sangkan anak incu buyut bawa jangawareng udeg-udeg ka kai siwur urang teh nyaeta aya dina penangtayungan Allah Subhanahu wa taala rupina pribados sakitu tuh salamet we sadayana ieu nya mugia bae sing aya dina kasalamatan boh lahirna boh batinna. Manusia sering diibaratkan seperti rumah. Rumah adalah tempat tinggal, tempat berlindung, dan tempat kembali setelah lelah menjalani aktivitas di luar. Namun, bagaimana jika rumah itu kosong? Apa yang terjadi jika tidak ada penghuni di dalamnya? Sebuah rumah yang kosong tidak hanya kehilangan fungsinya sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi tempat yang rawan dihuni oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam konteks ini, kita dapat mengibaratkan wujud manusia seperti rumah, di mana isinya mencerminkan kondisi hati, pikiran, dan jiwa seseorang. Rumah yang kosong, tanpa penghuni, perlahan-lahan akan kehilangan kemegahan dan kebersihannya. Rumah tersebut menjadi gelap, tidak terawat, dan seringkali menjadi tempat yang menarik bagi hewan-hewan liar seperti tikus, kecoa, atau bahkan ular. Hewan-hewan ini hadir karena tidak ada yang menjaga rumah tersebut. Mereka mencari tempat berlindung, dan rumah kosong menyediakan lingkungan yang cocok untuk itu. Tidak hanya itu, rumah yang kosong juga mudah kotor, penuh debu, dan bahkan bisa runtuh karena tidak ada yang merawatnya. Manusia yang tidak mengisi dirinya dengan kebaikan, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai spiritual ibarat rumah yang kosong. Tanpa adanya isi yang bermanfaat, jiwa manusia menjadi rentan terhadap hal-hal buruk. Pikiran yang kosong seringkali menjadi sasaran empuk bagi godaan-godaan negatif.
Hati yang tidak dipenuhi dengan cinta kasih dan keimanan menjadi tempat tumbuhnya kebencian, iri hati, dan dendam. Seperti rumah kosong yang dihuni oleh hewan-hewan liar, wujud manusia tanpa isi yang baik juga mudah diserang oleh sifat-sifat buruk. Sebaliknya, rumah yang dihuni akan selalu terawat. Ada orang yang membersihkan setiap sudutnya, memastikan tidak ada debu atau kotoran yang menumpuk. Rumah yang berpenghuni selalu terasa hidup, penuh dengan cahaya, dan nyaman untuk ditinggali. Begitu juga dengan manusia, ketika seseorang mengisi dirinya dengan ilmu, keimanan, dan amal kebaikan, ia akan menjadi pribadi yang bersih dari dalam. Jiwa yang terisi dengan nilai-nilai positif tidak akan memberikan ruang bagi sifat-sifat buruk untuk tumbuh. Penghuni rumah juga menentukan bagaimana kondisi rumah tersebut. Jika penghuninya rajin, rumah itu akan selalu terlihat rapi, bersih, dan nyaman. Namun, jika penghuninya malas, meskipun rumah itu tidak kosong, kondisinya tetap akan berantakan. Begitu pula dengan manusia, meskipun seseorang memiliki tubuh yang sehat dan kuat, jika ia tidak berusaha mengisi pikirannya dengan hal-hal bermanfaat, tubuhnya menjadi seperti rumah yang penuh sampah. Hatinya menjadi sempit karena dipenuhi oleh rasa malas, amarah, dan keserakahan. Untuk menjadikan rumah sebagai tempat tinggal yang ideal, penghuni rumah harus memiliki kepedulian terhadap kebersihan dan kenyamanan. Demikian pula dengan manusia, seseorang perlu memiliki kesadaran untuk selalu menjaga hati dan pikirannya dari hal-hal negatif. Caranya adalah dengan memperbanyak ibadah, belajar, dan berbuat baik kepada sesama. Hati yang dijaga dengan zikir dan doa menjadi seperti rumah yang dipenuhi dengan wangi bunga. Pikiran yang diisi dengan ilmu pengetahuan akan menjadi seperti jendela yang selalu terbuka untuk cahaya matahari. Ada ungkapan bijak yang mengatakan, pikiran kosong adalah bengkel setan. Ungkapan ini mengingatkan kita bahwa manusia yang tidak mengisi pikirannya dengan hal-hal bermanfaat akan mudah tergelincir ke dalam keburukan. Pikiran yang kosong menjadi lahan subur bagi tumbuhnya kebiasaan buruk seperti mengeluh, iri hati, dan kebiasaan menyalahkan orang lain. Oleh karena itu, penting bagi setiap manusia untuk mengisi hidupnya dengan aktivitas yang positif. Seperti rumah yang dipenuhi perabotan indah dan tertata rapi, jiwa manusia juga perlu diisi dengan kebaikan yang membuat hidupnya lebih bermakna. Namun, menjaga rumah agar tetap bersih dan terawat bukanlah hal yang mudah. Butuh usaha, waktu, dan dedikasi. Setiap hari, penghuni rumah harus membersihkan lantai, menyapu halaman, dan merapikan barang-barang yang berantakan. Jika tidak, rumah itu akan cepat kotor dan kehilangan keindahannya. Demikian juga dengan manusia, menjaga kebersihan hati dan pikiran membutuhkan usaha yang terus-menerus. Setiap hari, seseorang harus introspeksi diri, memohon ampunan atas kesalahan, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika sebuah rumah dijadikan tempat tinggal, maka rumah itu akan selalu memiliki cahaya, kehangatan, dan kehidupan. Anak-anak bermain di dalamnya, anggota keluarga berbincang di ruang tamu, dan suara gelak tawa seringkali terdengar. Kehidupan di dalam rumah membawa kebahagiaan bagi penghuni maupun tamu yang datang. Begitu pula manusia, ketika seseorang hidup dengan hati yang bersih dan jiwa yang penuh cinta, ia tidak hanya membawa kebahagiaan bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Kehadirannya selalu dirindukan, dan kepergiannya akan meninggalkan kesan yang mendalam. Rumah yang dihuni oleh orang-orang baik juga akan memancarkan aura positif. Tetangga merasa nyaman, dan orang-orang yang lewat di depannya akan merasa kagum. Rumah tersebut menjadi simbol dari keharmonisan, kebersihan, dan keindahan. Demikian pula manusia yang mengisi dirinya dengan hal-hal positif. Ia akan menjadi pribadi yang memancarkan kebaikan, memberikan inspirasi, dan membawa manfaat bagi masyarakat. Namun, apa yang terjadi jika rumah dihuni oleh orang-orang yang tidak peduli terhadap kebersihan dan kenyamanan? Rumah itu mungkin akan tetap berdiri, tetapi isinya berantakan. Bau tak sedap, dinding yang kotor, dan perabotan yang rusak menjadi ciri khas rumah tersebut. Penghuninya mungkin merasa nyaman, tetapi orang lain enggan mendekat. Begitu pula manusia yang membiarkan dirinya dikuasai oleh sifat buruk. Ia mungkin tetap hidup, tetapi keberadaannya tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Bahkan, kehadirannya seringkali membawa masalah. Oleh karena itu, setiap manusia perlu menyadari bahwa dirinya adalah seperti rumah. Rumah itu bisa menjadi tempat yang indah dan nyaman,
tetapi juga bisa menjadi tempat yang gelap dan menyeramkan, tergantung bagaimana ia merawatnya. Mengisi diri dengan ilmu, keimanan, dan amal kebaikan adalah cara untuk menjadikan rumah kita selalu bersih dan bercahaya. Sebaliknya, membiarkan diri kosong dari kebaikan akan membuat kita seperti rumah yang ditinggalkan, kotor, dan tidak lagi memiliki fungsi. Kesimpulannya, manusia ibarat rumah. Jika rumah itu kosong, maka hewan-hewan liar akan menghuni dan mengotori rumah tersebut. Namun, jika rumah itu memiliki penghuni, ia akan selalu bersih, terawat, dan penuh kehidupan. Begitu pula dengan manusia. Jiwa yang kosong dari kebaikan akan menjadi tempat tumbuhnya sifat-sifat buruk, sementara jiwa yang diisi dengan nilai-nilai positif akan menjadi sumber kebahagiaan bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Mari kita rawat rumah kita dengan baik, agar ia selalu menjadi tempat yang nyaman, indah, dan penuh cahaya.